Bade lebet Kang? Ya mohon Kang. Kang upami kalebat pangostikeunna sabaraha Kang? Nu biasa mah 150 Kang. Oh 50. Ai ieu di lebet teh naon wae Kang? Nya seueur atuh warna wisata we biasa. Pami mini juna ti ngawitan peternakan bilatung dugi ka peternakan kutu aya. Oh hanya Kang nya. Oh mohon atuh Kang, abi tos nyuruh mah paling abi wartos selanya. Ya upami janten abi ka deui Kang. Mangga. Hatur nuhun Kang nya. Mangga, siap. Bebas, dasar colok kutu kupret, ayo nggak apa tarif nama 10.000 di 50.000 kun. Bobal teu boga duit tontong ulin sia teh. Wani udah. Colok tuh mila.